Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru anu dipihormat sareng sadayana rencangan anu kuring hormati. Sadarengna urang sami-sami panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmatna. Sehingga urang tiasa kempelan dina waktos anu sae ieu. Salawat sareng salam mugia salamet tumibah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina waktos anu sae ieu kuring bade nyarioskeun ngeunaan pentingna ngatur waktu pikeun palajar. Rerencangan anu kuring hormati, waktu teh karunia nu maha kawasa. Anu kudu urang atur kalawan hade. Salaku palajar, urang sadaya gaduh kagiatan anu rupa-rupa, ti tugas, ulangan, kagiatan eskul, dugi ka ibadah. Kuring nyadar yen ayeuna urang sadaya ngadangan sagala rupa kegiatan anu nyumpuran poe. Tugas sakola numpuk, kagiatan eskul, waktu pikeun keluarga oge kedah dicandak. Upami teu diatur kalawan hade, mudah pisan urang katunggaran ku kagiatan-kagiatan eta. Mangka ti kitu urang kudu terampil kana ngatur waktu. Ngatur waktu teh sanes ngan saukur pikeun nyampurnakeun sagala kagiatan, tapi oge pikeun ngajaga kesehatan diri urang sorangan. Awak anu capek tur stres moal tiasa ngahasilkeun prestasi anu maksimal. Carana nu kahiji nyusun jadwal anu teratur, catat sadaya kagiatan dina poe ieu. Tuluy prioritasna. Nu kadua nyaeta teu nunda-nunda tugas anu gampang dipigawe. Katilu ngabagi waktu kalawan adil. Sakumaha sibukna urang kudu nyisihkeun waktu pikeun ibadah, istirahat, sareng relaksasi. Kaopat ngamangpaatkeun teknologi. Ayeuna geus aya aplikasi pikeun ngatur jadwal anu tiasa ngagampangkeun urang. Ku ngatur waktu kalawan hade, urang bakal tiasa ningkatkeun prestasi diajar, ngurangan rasa stres, gaduh waktu anu cekap pikeun istirahat, sareng tiasa ibadah kalawan tenang. Rerencangan anu kuring hormati, waktu teh dipasihan ka urang sadaya sarua. Anu ngabedakeun nyaeta kumaha urang ngatur eta waktu. Mugi urang sadaya tiasa mangpaatkeun waktu kalawan langkung hade, sehingga tiasa ngahantakeun kasuksesan dina dunia sareng akhirat. Hapunten kanggo sakurang-kurangna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.